Nyokotkeun ih bisa salahan. Ini 50.000. Nyantuh. Bud. Kau dia ngomong naon, Bud? Kau dia ngomong naon? Teu nyaho pan aing ngebudeg. Depo, dia cara nama aing. Kau tuh bisa ngadengar suara cacing-cacing acan. Eueuh alasan urang teu narima pamere ti Gusti. Kadang anu cek urang teu hade, justru hade cek Gusti. Nah, bagus Pak. Geus dir, mending cicing sing karunya ka batur, leungin beban pikiran. Aing teu ngalarti sia ngomong naon. Nu jelas mah, kumaha carana supaya aing bisa ngadenge deui. Nah, bagus ya. Bubar ya. Geus dir, sing sadar diri. Halo, Gin. Halo. Teu jelas pisan jelema teh di halo-halo icing wae. Mana? Mana apa? Enggak. Ini bagus. WhatsApp. Urang nyoraan. Pamacakeun ih nanti poeana. Oh. Enggak. Tidak. Emang hirup mah teh selalu bener, termasuk urang anu salah milih jelema jeung minta tolong. Maneh kuduna sing sadar diri, Dir. Sakirana teu bisa ngabantuan mah ulah maksakeun. Kemudian nepi ka nyusahkeun. Geus ayeuna mah berekeun we hapena ka si Abud ditapang macakeun. Aing teh biasa macaan WA batur. Balina ge aing mah buta huruf. Nya geus atuh, Dir. Sakirana maneh ngarti mah balesanna ku maneh. Siapa naon saudin? Goblok sia mah kon. Bani. Nyaho ah. Ayo dikulah dulu. Ayo saudin. Kemana sih teh? Nah, mana? Sakodir kunaon, Bud? Hah? Sakodir kunaon? Naon sih? Nu jelas atuh, urang budeg ieu. Sakodir kunaon? Oh, nya teu nyaho pan urang mah budeg. Bari jeung lamun ngadenge ge moal ku didengekeun da gagu. Mendingan ge ngobrol jeung urang. Saria teh kunaon sih mimiti jadi kos kieu ah. Hah? Naon sih? Coba Sakodir jelasin Sakodir. Ya. Bisa. Nah.
Ya. Aing mah. Nuji budeg, nuji letana kos kalipet karpet. Untung awan buta oge ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ngomong naon dewe sih ah. Rarasan mah urang can ngomong naon. Kak assalamualaikum doang. Henteu leuwih. Ulah berprasangka anu henteu sabab hubungan oge bakal hancur gara-gara kecurigaan. Lain kasih ya. Terus kasa ulah sok nomor bau-bau kebohongan sabab mun maneh ngabohong maneh bakal ngabohong deui jeung nutupan kabohongan eta. Masya we aing lah. Pusing aing mah. Naon anu kudu dipusingkeun di dunia ieu? Cukup jalani weh sanghareupan. Anjing, Aisyah teu nempoing aing teh keur ngaharapan saha. Nu hiji budeg, nu hiji letana kalipet kos karpet. Ah. Ya, bisa bah. Tanya, bila bisa ane. Ya. Urang di dieu lah nungguan si Agin. Arek naon sih bud? Teka denge. Geus. Siapa yang di talangan we ngobrol lah nya. Ayeuna mah si Aricing we. Duh, tadi teh ngomongan sih. Oh, ya, di dieu lah we nya, nungguan si Agin. Emang kunaon, Bud? Emang kunaon nungguan si Agin? Aya perlu. Keperluan naon? Aya we, pokona mah jangan nyagarkeun urang-urang. Emang si Agin bisa nyagarkeun urang-urang? Ya sugan we ngaranna ge usaha. Mana yakin si Agin bisa nyagarkeun orang-orang? Urang boga keyakinan bahwa si Agin balik di Sulawesi teh geus ngelmu. Ngelmu naon? Ngelmu hipnotis ka si Romi Rapatar. Sugana urang bisa di hipnoterapi. Urang nanya sakali. Sakapeung mah urang yang indi terpamit tapi pahit. Hampura bud. Sakirana urang ngaganggu maraneh mah urang mangkat. Kajen, urang nu ngelehan. Urang sadar diri. Urang menerima kekalahan. Mana ke mana, Ing? Balik. Emang mau nungguan si Agin? Moal. Mana hayang cagel tuh? Hayang. Mantap ulah. Balik, tungguan di dieu. Heeh, hayu. Karena naon di dieu? Urang keur nungguan maneh gin. Rek naon nungguan urang? Teuing tuh si Abud. Ya, dengekeun. Maneh ulah ngomong nanaon. Cukup dengekeun. Urang boga keyakinan bahwa maneh boga ilmu hipnotis. Jeung urang ge berkeyakinan bahwa maneh bisa nyageurkeun urang ti luar. Maneh ge kudu percaya ka diri maneh sorangan. Tah, ayeuna kumaha urang jajal ilmu maneh? Ya geus tungguan, urang nyokot peralatan heula. Maraneh tungguan di dieu tong mana-mana heuh. Si Agin kemana diajakan ngobrol malah ngoloyong?
Si gila laguan rek ngubaran kieu. Oh, gening si Abo. Lain tadi masih Agin, Bud. Hayu geus rek saheula nu diubaran. Bareng we, Bo. Ame tere. Ngomong naon sih dak? Ese ngomong jeung cileun mangpat mah. Ceng. Alhamdulillah, urang geus bisa nempo deui. Tapi dia dengen ulang asa jempling, Bo. Teu kos biasana. Jika nu karek diputusin ku manehna. Urang kangen ka manja jeung canda tawa manehna. Nu ayeuna geus teu bisa ngulang masa-masa eta deui. Sabab urang jeung manehna geus lain sasaha. Hampa, Bo. Berat Bagong. Mau Bud? Bapak. Ba. Alhamdulillah ya Allah. Kok diringgis bisa ngomong deui ayeuna mah. Tapi gini asa poe kieu nya. Apa ieu palem listrik itu? Ya Allah. Apa ieu tanda-tanda kiamat gitu dak? Poe, Ieu mah parem listrik dir. Keurang dir. Peureum heula maneh. angger peureum ge poek. Peureum heula peureum. Heuh, angger peureum ge poek. Peureum. Ke cager. Insyaallah. Heuh atuh. Hitungan katilu harudang nya. Tilu. Alhamdulillah. Wis normal deui. Alhamdulillah geus normal kabeh. Dir. Geus bokeun bae tong diudangkeun. Hese, moal udang ku gempa. Geus teh udang sorangan. Ya. Bud, kenaon? Bo. Ieu beberes makam. Balawe dah. Bud. Mau aja Bud. Saya tuh puasa. Aing tadi mah puasa. Itu jadi rocai. Atuh si eueuh pagawean segala hitut di jero cai. Eta gawe aing pun gitu ciro cai mah batal. Buru belikin cai. Bunga. Haus aja. Bung. Tonjok wae sia. Musuh. Buru belikin cai. Bunga. Bunga belikin cai. Apa na geus ditonjok pieu pidaku ni tak keneh wae. Apa Tonjok ditonjok? deui ku aing 2 kali. Daripada tonjok deui ku aing. Tuh. Gila aku lu sarjut anjing. Tuh. Gila. Ini sakit. Jauh, Bo. Tadi aing di jalan haus poho ka inum we. Aing mah saeun malu lu. Guys, nuhun. Keur manita pakai duit aing deui. Goblok. Menta tuh kod, sorangan wae sih perang dahar teh. Menta. Meuli atuh. Jadi jelema colamitan nah. Mana kenaon ing? Keur lalaju ajab jelema koret, Bud.
Oh, Mana? Hayang tuh. Ieu babarengan. Kajen. Ieu mah ngeunah sia. Ngeunah. Bo, ka mana? Rek mudik lah, lebaran di lembur. balik deui dah. Tahun hareup. Kami dari segenap keluarga besar Sundas Official mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Sampai jumpa di tahun depan guys. Istuni. Istuni.